Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sadayana, para pemirsa YouTube anu mikalandap kana dongeng Sunda, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa dipatepang dangukeun deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube mangga anu teu acan subscribe-na kanggo kalumangsunganana ieu dongeng dilajengkeun kana dongeng-dongeng anu sanesna tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ke-18 nya. Dina seri anu ke-18 dinten kamari hanja urang teh dugi ka nyarioskeun ginggi teh anu aya di Citarum nya dina Parahu. Tah harita nuju ngobrol sareng tukang parahu teh kumaha lejeungna ieu carita. Mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Padahal Citarum teh geus ti zaman Karajaan Tarumanagara keneh dipake lahan keur pangupajiwa masyarakat ceuk uyut kaula. Zaman Tarumanagara mah aman, eueuh gangguan jalma jahat. Cek aki kaula dina zaman Kerajaan Sunda oge kaayaan teh masih aman, tapi naha atuh ayeuna jalma jahat teh beuki meuweuh. Lain bae jalma jahat ti rakyat biasa dalah ti kalangan petugas negara oge jarahat ayeuna mah cek tukang parahu. Cenah jahatna teh eta ku hanaang kana pajeg. Ongko pajeg teh jumlahna geus ditangtukeun, tapi mun kula teu boga duit nya sok we cenah sabaraha ge ditampa sabab aing butuh keur hirup cenah. Poa aka hasil narik pajeg teh jang pesakna sorangan, da urang mah teu nyaho ceuk adina tukang parahu. Panon poe geus lingsir ngulon tapi hawa panas entak-entakan, cahaya panon poe anu sumorot kana beungeut cai ting borelak matak serab kana panon. Sanggeus kaayaan geus deukeut ka sareupna kakara teu karasa panas malah mah jadi tiris da angin ngagelebung. Bisa jadi angin karasa badag teh kusabab beuki maju ka kaler mah beuki eueuh aling-aling. Tadi mah di wewengkon Cikau di sisi kencaka tuhu teh rajeg ku tetangkalan gede malah paragpag ku leuweung jembet. Ari ayeuna jaba walungan beuki rubak jabat aya aling-aling di sisi kenca walungan ukur sampalan tegal si awat-awat. Beuki kaler walungan beuki rubak meureun aya kana 40 deupana mah. Nya ari sadeupa teh kurang leuwih 1668 meter. Kitu sababna harita mah kapal galedhe teh warawiri antara Tanjung Pura Cikau. Di Tanjung Pura loba saudagar Tiongkok masarkeun dagangan di Darmaga Cikau. Ke balikna ngakut hasil bumi ti Cikau bari sakalian ngeusian dreum ku cai bersih jang nginum.
Ti darmaga Tanjung Pura eta kapal niaga bogana Tiongkok teh muru muara ujung Karawang bangblas ka Laut Kaler pikeun balik ka Tiongkok ngaliwatan Selat Malaka. Nya eta mah bare atuh zaman pajajaran dirajaan ku Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, ceuk tukang parahu. Pan ari ayeuna mah wilayah Citarum di Pakaleran geus dikawasa ku urang Cirebon. Kapal niaga bangsa asing paling nyangkedna di muara ujung Karawang. Nu neruskeun dagang hasil kiriman ti Tiongkok mah nya ku saudagar Cirebon turun jangkar di darmaga Tanjung Pura, ceuk tukang parahu deui. Nya eueuh panon poe ayeuna mah hawa panas ger serobah jadi tiris. Ngan leuwihna ti kitu make katambahan ku gangguan di jalan. Lapat-lapat kabireungeuh aya parahu dua keur muru ngadeuketan parahu anu ditumpakan ku Ginggi. Duh, bahaya yeuh, ceuk tukang parahu. Bahaya naon, Mang? Aya bajo cai. Ginggi teu kaburu lila mikir sabab parahu dua geus deukeut. Eureun heula, ceuk saurang ngabedega beungeutna hideung teuing bener lestrang teuing pedah geus sareupna. Mayar pajeg cai heula, ceuk eta jalma bari ngadegkeun parahu kana parahu anu ditumpakan ku Ginggi. Dana naon? Da panumpangna oge can mayar juragan. Si Bajo murileng ka Ginggi. Lakadalah jiga-jigaan di kama anak menak. Eta pakaianana oge beda jenis santana, ceuk Bajo. Baturna rajeg narangtung dahayang awas saha panumpang dina parahu nu dipegatna. Nya euy, ieu mah golongan santana. Saudagar beunghar meureun nya. Sia ngora keneh geus jadi saudagar, ceuk baturna. Penta hartana leuwih gede tinu biasa, ceuk nu saurang deui. Moal mere ah, ceuk Ginggi tegeug. Hayang modar atawa hayang salamet? Nya hayang salamet atuh, tembal Ginggi. Tah sia sehat mikirna, sok atuh pasrahkeun ta endog jeung buntelan. Naon bae mani royal sadua-dua, ceuk begal. Baju aya, duit aya, oh syukur atuh, sok atuh gawat pasrahkeun. Moal. Lain sia teh hayang salamet. Nya heueuh gawat pasrahkeun babawaan sia montong loba bacot. Baturna mah geus teu sabar da ujug-ujug luncat hayang pindah kana parahu ditumpakan ku Ginggi. Ngan basa awakna keur ngalayang Ginggi ngoyageun dampaleungeuna saeutik. Geus kitu kabireungeuh awak eta jalma balik deui ka tukang. Awakna ninggang ka batur-baturna anu keur diuk dina parahu. Parahu teh aya dua, panumpangna aya kana pegenepanana anu tadi ngajaga nangtung kabireungeuh eudeuh ngajleng. Tapi ku Ginggi dipiheulaan ku cara nyewuk cai, geus kitu disimbeuhkeun kana beungeutna. Eta begal ngagoak jiga nu dibanjur ku cai panas. Nu sejena sarua disimbeuhan ku cai walungan tur kadenge ting jarit. Aduh, perih, aduh. Asa dicocogan ku jarum, aduh ampun, ceuk balad begal. Hayu Mang, hayu tuluikeun, ceuk Ginggi nitah tukang parahu ngawelah. Tukang parahu adi lanceuk ngawelah gagancangan. Begal anu dina parahu dua teu bisa ngudag sabab keur pahibut nyabakan beungeut jeung panon. Sabab teu bisa mireungeuh da asa tos katojosan ku jarum. Geus wayah poe kakara anjeug ka darmaga Tanjung Pura. Yeuh, mere baju, Ginggi ngudar pakaian jenis santana. Alim juragan ah. Ayeuna mah tukang parahu teh nyebut juragan. Naha? Atuh engke jisim abdi dituding golongan santana. Hayo we ku begal dipenta harta loba, ceuk tukang parahu.
Ginggi mah angger ngudar pakaian jenis santana teh diganti ku kampret nu biasa dipake ku jalma golongan cacah. Buru pakaian alusna tukang parahu melong harita teh sieun mayarna ukur ku pakaian. Ari Ginggi ngodok kanjut kundangna. Poho deui tadi teh hayang dibayar sabaraha cek Ginggi. Hoyong disamikeun sareng tukang warung juragan sabab geuning mani diancam-ancam mara bahaya cek tukang parahu. Ginggi ngaluarkeun duit emas 3 basa diasungkeun teh tukang parahu molotot soak. Naha kurang keneh. Aduh sanes juragan tapi seueur teuing. Baik keun baik hitung-hitung ubar sieun pedah tadi dipegat bajo cek Ginggi. Bari Ginggi mah rek ngaleos. Juragan iraha bade mulih deui ka Cikao. Naha make nanya kitu sim abdi hoyong di baturan wangsul. Deuh ieu mah Ginggi harita teh. Bari terus Ginggi mah geus ngaleos manten. Ginggi neangan warung nu aya bale-bale sabab hayang milu meuting. Ceuk Sunda Sembawa lamun anjog ka Tanjung Pura Ginggi kudu leuwih ati-ati sabab pangaruh Cirebon geus karasa. Di Tanjung Pura mamalah geus loba rakyat anu ngagem agama anyar bawa ti Cirebon. Ieu ukur nyirikeun yen urang Tanjung Pura mah geus dengdek ka Cirebon batan ka Pajajaran. Cirebon ngumawasa sapanjang pakaleran teh dimimitian ku ngajabelan palabuhan-palabuhan penting nu aya di basisir kaler. Anu tadina bogana Pajajaran teh beh dieuna dihaku Cirebon. Sunda Kalapa anu ngagempurna gabungan Banten, Cirebon jeung Demak. Kiwari di Sunda Kalapa urang Sunda Pajajaran ukur minoritas sabab kalolobaan marupa-rupa suku bangsa. Salian ti Banten jeung Cirebon teh oge aya Demak, aya Keling, aya Cina, malah bangsa Eropa seperti Portugis oge aya keneh. Loba urang Cirebon anu bumen-bumen di Tanjung Pura mareunangkeun awewe di dinya ceuk Sunda Sembawa harita teh. Ginggi seuri mesem bener ceuk caritaan Ki Darma. Yen sabenerna mah rakyat teh teu openan kana urusan akal-akalan atawa politik para pejabat negara. Ukur ceuk pamarentah Pajajaran we urang Cirebon anu geus baroga agama anyar teh mangrupa musuh. Sabab da ari rakyat mah rek jeung saha ge sok asal silih untungkeun yang ngahariji kaasup dina urusan perdagangan jeung jodoh. Tapi di pihak sejen Ginggi oge teu bisa nyalahkeun lamun mah aya urang Pajajaran anu hayang mertahankeun kaayaan nagarana. Jiga ceuk kasauran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi nu ditepikeun ngaliwatan Ramadongdo di lembur cai harita. Yen Pajajaran mah teu nyatru kana datangna agama anyar ngan papadaning kitu ulah tepi ka ngaganggu kana karegejegan Pajajaran sacara nagara. Kapan cenah ari Pajajaran mah sacara nagara geus jelas ngagem agama nagara anu satiasa tuhu kana ajaran karuhun. Basa isukna Ginggi dipariksa ku Jagabaya datang ti mana jeung aya keperluan naon di Tanjung Pura na cenah. Kaula mah anu keur ngumbara we ceuk Ginggi. Jagabaya anu awakna bayuh-yuh anu baju kampretna dibuka teh katinggalina beuteungna buneleh. Kumis we baplang jiga lele ngadaplok. Kaula salaku patugas keamanan teu bisa kitu bae narima jalma anu ngaku keur ngumbara. Geus 2 kali aya jalma ngaku keur ngalalana tapi kalah kama wariweuh ceuk si beuteung buneleh. Cenah ieu Jagabaya teh ceuk tukang warung mah ngaranna teh Ki Aliman. Sok talete lamun aya jalma luar ngulayaban Tanjung Pura teh.
aya jalma paeh tapi dek kaduaan tur bareng jeung datangna dua jalma anu aku keur ngumbara ceuk Ki Aliman. Mawat dipergasa ku anu ngumbara Ginggi tumajak lain acirina mah palastra alatan maihan maneh. Deuh geuning Ginggi reuas nya kitu. Jadi naon atuh patalina jeung jalma anu keur ngumbara ceuk Ginggi. Ditanya kitu Ki Aliman can bisa nimbalan secara pasti ceuk manehna eueuh tanda yen anu maraihan maneh teh raket patalina jeung kadatangan anu ngumbara. Tapi tetep anu ngumbara teh kudu dititenan secara waspada ceuk Ki Aliman. Ginggi mah ukur cicing. Lumaihan maning teh duanana barudak parawan ceuk Ki Aliman. Baru kunaon mawatna pedah naon ceuk anu mariksa mah eta parawan anu duaan teh maihan maneh gara-gara diruda paksa kahormatanana ceuk Ki Aliman. Ginggi mah ngahuleng we ngadengikeun carita Ki Aliman teh. Ki Aliman yakin yen anu boga gawena anu ngalumbara teh Ginggi nalek. Kaula tuh bisa nuding tanpa bukti, tapi wuri-wuri daratang anu ngumbara dua awewe jadi korban ruda paksa ceuk Ki Aliman. Teu nyangka kalalaki urang dieu ceuk Ki Aliman. Lalaki di Tanjung Pura geus biasa nginum tuak jeung ulin birahi. Tapi da cenah teu dipilampah ku gawe-gawe jahat. Loba kembang dayang di pakaliran mah lalaki bebas ulin birahi tapi papada suka lain karena dipaksa ceuk Ki Aliman. Ginggi geus ngahuleng deui bae. Naha anu datang ka dieu loba pisan. Heueuh nya loba atuh komo urang Cirebon mah ceuk Ki Aliman. Kunaon teu nuding ka urang Cirebon atuh? Kaula teu percaya urang Cirebon resep ngagadabah awewe sabab agama maranehna kacida tegasna ka jalma anu milampah ulin birahi sacara teu sah ceuk Ki Aliman. Ki Aliman agamana geus nurutan urang Cirebon. Tuh kaula mah angger agama bawa ti karuhun, tapi naon maksudna andika make tunyutannya soal ageman. Sabab agama Ki Aliman mah jiga anu teu openan kana urusan birahi. Gagabah sia nya capek teh. Ki Aliman nyentak, dengekeun sia budak bodoh. Dina agama karuhun kaula ogi aya aturan jeung tata sopan urusan birahi. Aya sia deuleu aturanana anu katelahna Mahayu Dora 10. Jalma anu kudu miara kahadean ngaliwatan ling-liangan anu 10 salah sahijina jalma kudu bisa miara baga purusa. Baga hartina bobogaan awewe, purusa hartina bobogaan lalaki. Abi jalma boh awewe boh lalaki kudu bisa ngajaga kahormatan baga purusa. Ari soal aya kabebasan birahi mah nyaeta anu disebut kasalahan teh dosana ditanggung ku anu nyieun lampah ceuk Ki Aliman. Nya tong ambek atuh Ki da rumasa kaula mah can apal kana aturan eta ceuk Ginggi ngelemes. Sabab manehna jadi inget kana kejadian peuting harita antara dirina jeung Nyi Santimi. Tapi salira oge teu adil ngarasa yakin urang Cirebon tara milampah goreng ku sabab katalian ku agama, tapi jadi nuding ka urang Pajajaran nu masih nyekel agama heubeul ceuk Ginggi. Harita teh diomongan kitu Ki Aliman rada ngelemes. Nya lain maksudna kitu pokna. Ginggi seuri mesem. Nya sabenerna urang teh salah
kuduna dina urusan naon bae teu perlu ngamasalahkeun agama. Kajahatan memang dicaram ku agama naon bae oge, tapi oge loba kajahatan depi lampah anu ngagem agama naon bae, ceuk Ginggi. Tah nya bener, ceuk Ki Aliman. Kuduna petugas keamanan di ieu lembur bisa nyangkalak jalma anu boga dosana sangkan masalah ulah kaalaman deui dina waktu nu bakal datang, ceuk Ginggi. Heuh, nya bener. Geus kitu mah Ginggi amitan eudeuh ninggalkeun Tanjung Pura. Ari Andika deuk laju ka mana lu? Ki Aliman pangangguran tumanya. Eudeuh muru dayeuh Pakuan. Jauh atuh. Moal parat ku sapoe jeput. Kaputke kaputingan di Cileungsi loba begal, ceuk Ki Aliman. Jadi kudu kumaha atuh? Inditna ulah wayah kieu, tapi kudu wayah janari kakara moal kaputingan di jalan, ceuk Ki Aliman. Jadi kudu kumaha atuh? Nya bener mah Andika sapoe deui cicing di dieu. Sieun katempuhan mun aya deui jalma jahat, tembal Ginggi. Nya kula mah karunya we ka Andika. Andika kabireungeunna mah lain jalma jahat. Kumaha kemun dibegal di Cileungsi. Ginggi ngahuleng. Nyamun kaula dipercaya mah daek mondok deui sapoe sangkan isukan wayah janari geus mangkat, ceuk Ginggi akhirna mah. Hayu atuh milu ka kula, heesna di bale gede we. Ginggi ngiclik nuturkeun sanjajan dina hate namah manehna era disebut jalma anu teu jahat. Sabab lamun nyabit-nyabit kana sebutan jalma jahat dina urusan birahi pan manehna oge ngalaman. Ukur saeutik anu ngabedakeunana aya anu ngalaksanakeun birahi ku jalan ruda paksa jeung aya anu papada suka. Ngan tetep we ngaranna mah kajahatan birahi, ceuk Ginggi dina pikirna harita teh. Ngomong naon si laing teh lu? Ki Aliman reuaseun sabab kadenge Ginggi ngomong sorangan. Heueuh eta ku harianeun anu luas migawe ruda paksa, ceuk Ginggi nyalenggorkeun. Leumpang can sababaraha jauh tapi Ginggi geus robah paniatan. Ki Aliman, mun kaula mah rek milih jalan-jalan heula nya maksud teh hayang apal we kumaha ramena Tanjung Pura, ceuk Ginggi. Nya teu naon rek ulin heula oge, malah Andika bebas ngulampreng kaasup bisi eudeuh milu sare di warung. Sebelum di bale gede cantang tu aya dahareun, ceuk Ki Aliman. Nya nuhun atuh ari keadinan kitu mah, omong Ginggi bunga. Kapikir ku manehna lamun sapopoe cicing di bale gede ngadaguan peuting bakal karasa keselna. Nu matak mending milih jalan-jalan we da geus kaidinan ku patugas keamanan. Nya Ginggi teh ngulampreng we ka ditu ka dieu malah kajauhna ngadeuketan basisir kaler. Manehna bisa ngagunakeun elmu lumpat tarik saupama parang di jalan anu tiiseun. Nu matak indit ka kaler ngadeuketan basisir teh sabab ceuk guruna di eta tempat loba teu tinggal manusa zaman baheula. Datang ke hiji sampalan teu jauh ti laut nyawe manggihan gundukan-gundukan susunan batu. Tapi anu geus kalimpudan ku taneuh bapaur jeung areuy-areuyan. Ieu meureun disebut tinggal manusia zaman baheula teh, ceuk pikir Ginggi. Kira-kira ti zaman iraha eta ditinggal teh Ki Guru, ceuk Ginggi harita. Nyaeta samangsa manehna masih keneh ngukumpul ngariung jeung Ki Darma di mumunggang Gunung Cakrabuana. Ari ceuk aing mah gundukan anu luhurna ditinggal zaman Tarumanagara. Tapi da di bagian handapna aya ditinggal zaman ribuan tahun anu kaliwat. Zamana can aya hitungan tahun, ceuk Ki Darma harita teh. Teu puguh atuh ngitungna nya zaman naon kasebutna, ceuk Ginggi. Ki Darma ngadongeng samemeh zaman Tarumanagara aya zaman Salakanagara heula.
Tapi samemeh salaka negara oge masih keneh aya 7 zaman kaluhurna. Nya anu ku kaula kanyahoan mah zamana kerajaan Jawa Dwipa. Iraha tahun kejadianana cenah aing gitu apal sababnya eta mah zaman can aya hitungan tahun. Ari Jawa Dwipa teh puseur dayeuhna nya di wewengkon Pakaleran saampar Samak jeung Tanjung Pura Kiwari ceuk Kidarma. Ceuk karuhun aing Jawa Dwipa teh sajaman jeung Nabi Khidir. Ngan aing teu tetelepek leuwih jauh omong Kidarma deui. Basa Ginggi ulin kadinya gundukan batu beureum anu kalimpudan taneuh jeung areuy teh. Kabireungeuhna jiga teu tinggal urang budak ngan ceuk Kidarma harita disahandapeun ti tutumpukan batu nu eta. Masih aya 2 tutumpukan susunan batu jeunan manusa. Tumpukan kadua gundukan batu jiga ditinggal urang Hindi. Tumpukan anu sah panghandapna Kidarma teu nerangkeun. Sabab tumpukan batu leuwih basajan teu diukurnya ukur batu we ditumpuk. Nganu eces eta jeunan manusa. Bisa jadi kaperluanana mah jang nguja hiji kapercayaan, tapi nyao kapercayaan naon ceuk Kidarma harita. Aya pamanggih Kidarma anu matak narik perhatian yen ceuk Kidarma bisa jadi tiba heula geus aya persaingan antara agama anu datang pang pandeurina hayang nutup kaayaan agama anu samemehna. Sangkan ukur agama anu anyar anu jadi ageman manusa dina zaman maranehna manggung. Agama Buddha nutup agama Hindu nutup agama zaman Jawa Dwipa. Boa agama karuhun urang Pajajaran oge ayeuna keur ditutup ku agama anu datangna anyar. Kidarma seuri. Lamun nya kitu hate Ginggi mah manghanjakalkeun sabab ceuk manehna bebeneran mah teu bisa diukur ku hiji keyakinan dina harti sejen. Keyakinan nu teu bisa disalahkeun ku keyakinan nu ngarasa diri pang benerna. Tapi nya paduli teuing rudet ka aing na oge. Nu penting mah aing ayeuna teu loba nyieun kasalahan anu teu ngarugikeun batur sacara dihaja cenah. Meureun mana nyarita kitu ge Ginggi rumasa ari nyieun kasalahan anu teu dihaja mah manehna remen ngalaman. Balik ti Pakaleran kaayaan geus sore. Dipuseur dayeuh Ginggi asup ka warung anu panggedena. Di eta warung moncongok budak parawan jekekan ngan barang Ginggi asup si budak parawan teh ngaberetek ka tukang jiga anu sieun pacampur jeung ijid mireungeuh lalaki. Bareng jeung ngajengkatna si budak parawan torojol lalaki setengah kolot. Jiga anu boga warung manehna mah teu sieun pedah ningali Ginggi ngan bae ieu nu boga warung neuteupna mani molotot pinuh ku silidi. Ginggi nyabakan irungna bisi dina irungna aya mehong. Urang mana sia sujang jeung rek naon ka dieu ceuk nu boga warung. Kaula mah lapar eudeup meuli dahareun sugan di dieu ngajual ceuk Ginggi. Ih nya puguh we ari ngajual dahareun mah. Da warung ngatungan kaula eudeup tumanya ari Andika nu ti mana jeung eudeup naon ka Tanjung Pura ceuk nu boga warung. Pananya sarupa kieu geus ditanyakeun ku Jagabaya anu ngaran Ki Aliman. Malah kaula geus dibere idin pikeun mondok di warung mana bae sabab isukan wayah janari kaula deuk lalampahan jauh pisan. Tangtu sabuat mondok teh ari keperluan dahar mah rek meuli di dieu ceuk Ginggi.
Wargi mitra kaum dangu sadayana wilujeng wayaki ka sadayana nu masih keneh manco dina ngadangukeun dongeng Sunda. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, aya dina ginanjar ka wilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wayaki ka sadayana urang Kabupaten Bandung, urang Garut, urang Sumedang, urang Karawang ya anu nuju di caritakeun di Pedar sareng urang Purwakarta. Wilujeng wayaki ka sadayana ka Mamah Gina sareng ka Mamah Andri nya aturan wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka urang Jakarta sareng urang Banten, urang Pandeglang, urang Serang sadayana aturan dugi ka Cikotok. Dugi ka Lebaknya wilujeng ngadangukeun bae carita sareupna di Pajajaran. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju sarehat oge ieu dongeng teh katampi kalayan kabingahan. Supados teu nyangkolong ting waktos urang sami-sami bae teraskeun dongengna. Hapunten dina danget ayeuna panginten mangga teu acan tiasa ngabsen hiji-hijinya. Nu peryogiana mah mangalah di subscribe we gitunya dina channel anu parantos disajogikeun supados ieu dongeng sareng diteraskeun ku dongeng-dongeng anu sanesna engke diteraskeun ku mangga di Pedar gitunya. Mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Nu boga warung hahampuraan cenah wayahna kudu ngalaman dicuriga heula. Sabab anyar keneh pisan aya kajadian nu mawa gempeur keur urang Tanjung Pura. Nya Ki Aliman oge geus nerangkeun ngan manehna mah geus teu curiga ka kaula. Kitu sababna peuting ieu kaula dibebaskeun ku kulunuan wayah peuting, omong Ginggi. Saterusna Ginggi nyebutkeun yen Ki Aliman oge mere idin ka dirina bisi edek milu numpang sare di warung. Sok asal bubutuh dahar balanjana ka eta warung. Nya syukur atuh ari kitu mah, ceuk nu boga warung bari saterusna ngageruan budak parawan jekekan anu tadi ingkah ti hareup kusabab sieun mireungeuh lalaki anyar pinanggih. Nyai, nyai, sampakeun ieu si Kakang inumeun salumur mah cenah. Budak awewe teh tekung silila nyodorkeun cai dina lumur, nyaeta gelas anu dijieun tina ruas awi. Kaambeu bau nyereng. Kaula mah tarang nginum tuak, ceuk Ginggi. Cai herang biasa we lah, omongna deui. Alus atuh ari tarakana tuak mah, ceuk nu boga warung. Ngan lamun kaidinan mah kaula hayang mandi geus 2 poe teu ngambeu cai pancuran, omong Ginggi. Ngeunah meureun lamun dahar teh sabada mandi. Paminta Ginggi digugu ku anu boga warung, dibawa ka pipir di dinya aya walungan leutik caina ditampung dina kulah. Geus kitu tina kulah dikamalirkeun katampian anu leutik dikubeng ku bili. Ginggi mandi di dinya tur mani karasa seger. Rengse mandi Ginggi perlu ganti baju ngan samemehna manehna ngagesruk heula nyeusehan pakean anu geus dekil teh. Geus beres nyeusehan tur dikelabkeun dina gantar. Ginggi ngarawel buntelan anu dieusian ku 3 setel pakean. Eta teh buntelan kadua pamere Ki Sunda Sembawa basa di Sagara Herang. Anjakal tiluanana oge kurang kapilih. Ari anu jadi marga lantaran eta teh kabehanana jenis pakean keur golongan santana teh. Nya pakean keur masyarakat pertengahan. Tadi sore pan basa keur ngangkleung dina parahu di Citarum maneh dipegat bajo da disangka sodagar. Pan tadi wayah sareupna Ginggi kungsi ngalungkeun pakean jenis santana pamere ku wado. Tukang parahu oge narah dibere jenis pakaian eta teh da sieun dituding jalma beunghar. Samemeh disalin Ginggi jadi ngahuleng lila. Manehna ayeuna mah geus apal sababaraha jenis pakaian.
aya pakaian buatan urang Pajajaran anu dijieun tina kamhar atawa kain kasar, tapi aya jenis pakaian kain halus sababahana didatangkeun ti Cochin, Cina, Vietnam, Thailand atawa Burma, malah ti Cina jeung Parasi atawa Irak anu biasa diparake ku kalangan mena. Ginggi bingung pakaian anu nyampak teh ayeuna anu maranghal wungkul nyaeta pakaian keur menak wungkul. Ukituna kapaksa manehna ngagunakeun pakaian anu mahal. Basa manehna asup ka rohangan warung pakaian kampret anu kahandapna calana gombior teh ting borelak cahayaan sabab katojo cahaya lampu. Endah jeung mewah sabab pakaian teh pulas pulau kolot sisi-sisina dikelim ku benang perak. Basa manehna ngaguluyur leumpang atuh boh anu boga warung boh budak awewe na mani molohok mata simeuteun. Ningali nu boga warung rutret ngulincer ka sakujur awakna atuh Ginggi rugu pragap nyabakan pakaianana da bisi salah pake. Pakaian kaula geus teu kotor jeung teu bau, naha aranjeun beting polohok bae jiga tadi, ceuk Ginggi bari masih keneh ningalian pakaianana sorangan. Anu pangheulana ngeluktung kue bari beungeut bareureum masih budak parawan sabab anu ku Ginggi dipelong teh nya budak parawan eta. Budak jari ngau keneh dia pikir Ginggi teh. Paling umurna kakara maju ka 14 tahunan, ngan pedah geus katembong keuretan geulisna. Awakna oge katembong geus ngeusi kumaha we rumaja nu geus asak sagalana. Jisim kaula teu nyangka sacangu buuk dieun tubang salira keresar rumpaheun ka saung butut siga kieu. Nu boga warung anu cumarita mah malah bari mamandapan hormat ka bina-bina. Ngadengi omongan nu boga warung bari mamandapan hormat, bibir Ginggi ngerenyu mesem tetela jalma hormat jeung teu hormat ka sasama teh ku sakadar mireungeuh pakaian. Ceuk pikirna pan tadi mah basa Ginggi mamake pakaian cacah anu nya bau nya dekil. Nu boga warung teh jaba nganggap enteng, jaba pinuh ku rasa curiga pan si budak parawan oge tepikeun kalumpat sieuneun. Sawadina mah Raden teh milih tempat anu langkung sae batan di dieu, ceuk nu boga warung. Padahal ceuk pangrasa Ginggi nya ieu warung panggedena di Tanjung Pura mah. Cobian atuh salira ngiring kulem di bumina Ki Marsona, ceuk tukang warung. Saha Ki Marsona teh? Ginggi tumanya. Saha Ki Marsona teh? Tua kampung sun, manawi teh uninga buah salira bakal dicanda ka bumina Juragan Ilun Rosa. Saha Juragan Ilun Rosa teh? Sumunya panggung di Tanjung Pura Kandagalan teh nun, tembal tukang warung. Sakedapan Ginggi ngahuleng. Nya pasti kaula eudeuk nepungan maranehna, tapi ari dahar jeung sare mah eudeuk di dieu we, omong Ginggi. Malah masanggeus nyarita kitu, Ginggi menta disadiakeun kadaharan anu nyampak di warung. Nu boga warung gura-giru jeung budak parawana sasat pak-pikpek nyadiakeun sagala rupa kadaharan. Sabot nungguan, waktosna parantos seep. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-18. Insyaallah dina seri anu salajengna urang sami-sami teraskeun ieu dongengna. Sakituna tiasa kapihatur dina danget ayeuna, hapunten anu kasuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.